Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka dulur-dulur nu di lembur baraya nu aya di kota, kadang wargi nu aya di nagara. Dina taun anyar ngajejeran carita dina taun anyar sabenerna keur kuring ieu teh masih keneh balideg dina hartian ngarencanakeun tarekah nu bakal disanghareupan ka hareupna, ngabutuhkeun pamikiran anu leuwih panjang. Hiji mikiran kira-kira nanaon anu perlu jeung anu kudu disiapkeun keur nyanghareupan kagiatan-kagiatan khususna kaperluan kagiatan sanggar dina taun anyar atawa dina bulan-bulan anyar anu bakal disanghareupan ka hareupna. Urang kakarak ngalengka dina sababaraha poe ka tukang nepi ka ayeuna meureun kakarak aya rek kana samingguna nya ngincak taun dina tanggal munggaran taun anyar. Dina taun anyar biasana bakal ngadatangkeun tantangan anu anyar, tarekah anu anyar oge pagawean anu anyar. Pagawean anu heubeul bisa dipake euteung keur nyanghareupan pagawean anu anyar, kagiatan anu anyar. Sagala rupa anu anyar bakal ngeunteung tina pagawean anu heubeul. Kituna kuring sakumaha biasa pasti bakal kukurilingan deui ka sababaraha lembur, sakaligus meureun nyiar luang nyiar pangalaman anu pikahareupeunana mudah-mudahan bisa dipake keur tarekah nyanghareupan sagala rupa kagiatan nu bakal disanghareupan di taun anyar ieu. Dina taun anyar ieu urang oge meureun dina bulan-bulan anu bakal datang nya kaasup ayeuna bulan Rajab, insyaallah khususna simkuring di keluarga besar Teater Bolon geus mulai arek ngagarap ngalatih biasa ka salah sahiji madrasah nya nyanghareupan bulan Rajab anu kadituna bakal nyanghareupan bulan Syaban terus kana bulan puasa. Biasana pinuh ku kagiatan-kagiatan keur ngaluangkeun kagiatan barudak dina waktu rek nyanghareupan intihan, nyanghareupan puasa, kadituna nyanghareupan Syawal. Biasana loba kagiatan di madrasah. Nya kituna simkuring umajak ka barudak khususna nu sok biasa ngasuh di Sanggar Seni Teater Bolon, di Geuleung Salapan, di Kopaster, di Tangga, di Anpas, di Giri Sinta, di Giri Sena, kituna meureun ka senja etnis oge hayu biasa sing leuwih motekar, sing leuwih macakal sabab kagiatan-kagiatan supaya nimbulkeun kasemangatan ka barudak khususna kanu biasa ngasuh di tiap madrasah atawa di pasantren lamun aya kagiatan haul, aya intihan. Sok rencanakeun ti ayeuna kalayan sing daria nyieun tarekah acara nu kira-kira mundel eusina nya kitu oge kaparami sahadirin mudah-mudahan nya da kuring dina ngaropea ieu sanggar jeung sababaraha urang barudak nu biasa mantuan rurubungan nya tahun-tahun bebarengan malah mati barujangan keneh alhamdulillah bisa silaturahmi pikeun ka ayeuna geus rek nyanghareupan waktu anu hampir kana 30 tahun bebarengan. Mudah-mudahan tahun babarengan, tahun-tahun milu mikiran, tahun-tahun milu kagiatan, tahun-tahun oge ngabaktikeun diri di bidang kesenian di sasabaraha tempat jadi lahan keur ibadah. Kadituna rencana, tarekah, strategi meureun cekre namanya. Urang ropea kalayan daria jieun rencana anu mencekil, rencana anu alus nu hade. Sangkan eta rencana hade biasana urang kudu naon asup kana wilayah nu disebut proses. Proses eta teh bisa tina mulai nyieun naskah, nyieun lagu, nyieun puisi, nyieun
nyen drama, nyen pantomim, nyen tarian nya ngarok pea alat-alat musik nu kira-kira kudu dibenerkeun jeung ditambahan sagala rupana. Kuring miharep ka sararea dulur-dulur baraya-baraya nya khususna baraya-baraya di teater bolon. Sabab teater bolon oge henteu munafik nya dina lebah dieu mah kuring khususna sacara pribadi sok loba minta tulung ka barudak Kalimun Sadla, ka Kirana Sarimbit, ka Mayang Binangkit, oge ka Cermin, ka Oy, ka mana nu biasa neuneun haat sarua milumikanya kana budaya jeung kesenian khususna di tengah-tengah warga di masyarakat. Hayu urang babarengan ku cara masing-masing ngabdikeun diri sakaligus meureun milu ngaropya kesenian nu ditularkeun ka budak-budak nu keur meujeuhna sakola. Ku kitu kuring ayeuna meureun dina waktu tongso nu ayeuna mah jiga rada serius khususna ka barudak-barudak anu pernah di teater bolon anu meureun ka taun-taun ayeuna teh geus jadi aya 12 kelompok di teater bolon teh dina hitungan kuring secara pribadi soal maranehanana atawa eta kelompok produktif atawa henteu da meureun katalian kasibukan ngurus anak, ngurus pamajikan nya anu sakola anu kuliah nu ngaguruan nu digarawe nu kuli nu segala rupa. Nuhun secara pribadi geus nyesakeun keneh waktu nyadiakeun keneh tanaga keur cita-cita urang sararea nu pernah dirintis babarengan nyaeta milu saeutik lobana ngabajukeun kagiatan-kagiatan di madrasah. Oge ka dulur-dulur simkuring guru-guru diniyah anu aya di organisasi FKDT oge sarua nganuhunkeun kuring mudah-mudahan kagiatan pendidikanana nu diorganisir ku FKDT khususna nya aya oge nu ku BKPRMI, nu ku IGRA jeung salah anu ku TK gitu, anu ku diniyah, anu ku MTS, anu ku MI oge sok urang babarengan sasarengan kalayan leuwih daria, leuwih macakal, leuwih produktif, oge leuwih kahartieun kudu dibere materina khususna budak nu bisa narima jeung ngalaksanakeun naon anu dicitakeun ku urang babarengan. Dina waktu nu bakal datang oge kuring jeung barudak teh boga rencana nyaeta hiji rencana salah sahijina jeung barudak di teater Windu jeung barudak Sajajar jeung barudak teater Elit nya hayang ngagarap longser. Mudah-mudahan dina waktu-waktu nu bakal datang oge eta tarekah oge bisa dipake salah sahiji ajang keur silaturahmi jeung kelompok-kelompok nu aya di luar di antarana jeung sabda pangrumat mudah-mudahan bisa kerja bareng nya terus jeung kentring linggih wangi nya kelompok tari di kelompok Kalimun Sadla anu dipimpin ku Robi nya sareng istrina oge mudah-mudahan tiasa kerjasama oge anu aya di sababaraha kota di luar Tasik nya aya nu di kabupaten aya nu di Ciamis aya nu di Garut nya mudah-mudahan lain kajeng tarekah jauhna nepi ka Bandung mudah-mudahan bisa silaturahmi deui sakitu ulah ti kuring mudah-mudahan lain waktu bisa tepung deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.